asisina itu ke sumurna itu pasti dinya dibuka raksukan anak Kangjeng Nabi dibelek kukuku Kangjeng Nabi dapat sama tinggalin itu mata kukuku malaikat Jibril ada kade lamun tepang jeung malaikat Jibril kuku eta ngabahayakeun itu kudu rada luak lieukeun ningali kuku eta dikitu teh sawae beset ka Kangjeng Nabi teh dadakna dimimiti sanapun lak-lakan jadi ieu buru besetna set kuku itu meureun aya nu nempokeun nya kade cenah ulah kalabasan tuh Pak. Nah, tapi kena bujal labas kena wae. Tadugi ka sana pun udah ngeus bahaya lamun dituluykeun ka dituna. Sabab lamun dituluykeun ka dituna kana jimat. Cilaka teh jimat bakal cadak. Gitu. Masa ngeus nepi ka dinya tong diparakeun. Kaluarkeun lebetna mana lebetna patuangan Kanjeng Rasul taruhlah pejit-pejitna dikeluarkeun nya tina dada belah kenca aya nu dicana ku malaikat ge ti hideung cana ku malaikat alungkeun ka palih wetan itu ragrag di Garut gitu ya tiba-tiba ditanyakeun teh kan asana mah ragragna di Garut betul naon eta ge ti hideung teh tempat ngancikna setan geti hideung jadi teh mata di urang mah teh dilalaan karena dia amak wae ada aya imah setan sapsup ka imahna mah da anuna teh ada upami ibu alim digoda ku setan beset disukan beset itu mending dibeset mending diantep wae setan mending diantep lumayan keur pasea jeung tetangga itu so setanna moal pasea itu ya laang sumping malaikat Mikail nyanak bokor itu nu tilu teh iman Islam hilim lebetkeun kana manah Kanjeng Rasul tutupkeun usap ku malaikat teu aya tilas baret-baret acan ngabesetna malaikat taruhlah dioperasi kayaknya ini mah itu pansukna lulutan ini ke upami aya nu ngalahirkeun cenah abdi mah hayang seperti Rasul dimirajkeun itu bedel weh itu di bareda eta aneh padahal lamun ngemut anu disarengan ku tauhid bu si ngemut tadi itu ka mana ka Nabi Adam di zaman Siti Hawa dugi kadangan ieu teu aya budak nu betahkeun di jero beuteung indung 4 tahun teu aya bari hijil we na make buset-buset nah gitu kan antep teh eungapeun burung bijil sorangan kitu teh nya saha nu maneg di ditu juga nepi kagodegan di jero beuteung indung aya nya eungap gitu di 8 bulan depan sok karaos malik-maliknya bu eungap tadi teh gigidul kira-kira lah kan antam kagak eungap pun mah biji ya dan ngeus-ngeusnya barari dia nah make dibuset-buset gitu nya malah kolot baheula mah